Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Muhammad Hilal Fadilah di kelas 10 bahasa. Ingin eh, nyaritakeun dongeng Sasakala Situ Panjalu. Nah, bakal dimulai ayeuna bismillahirrahmanirrahim. Kacaturkeun Prabu Boros Ngora anak kadua ti Prabu Cakradewata. Ari Prabu Cakradewata teh ari ngaran Cakra teh artina nolak kanu ayeuna dewa-dewa anu di dianut ku Balarea. Nah, sedangkan agama nu dianut ku Prabu Cakradewata teh nyata Sunda Wiwitan. Nah, dia Prabu Cakradewata marentahkeun kusabab teu percaya kana dewa-dewa. Prabu Cakradewata teh marintahkeun ka Prabu Boros Ngora tadi nyaker nyuprih ilmu kadugalan nyuprih ilmu. Nah, Prabu Boros Ngora teh nyuprih lah ilmu eta. Nah, anu disuprihna teh awal-awal ilmu kadugalan, tapi ilmu kadugalan eta teh teu tetela atau teu dipiharep lah ku Prabu Cakradewata. Nah, tidinya Prabu Boros Ngora teh balik deui ka karajaan. Terus diparentahkeun deui tah ku Prabu Boros Ngora ku Prabu Cakradewata jaker neangan nyuprih ilmu deui. Nah, tapi ayeuna Prabu Cakradewata mere syarat ka Prabu Boros Ngora jaker syaratna mawa gayung isian cai, cuman gayungan eta teh gayung eta teh di bolongan. Jadi walaupun eta parentah teh teu asup akal, rada teu mungkin lah lamun di akalan mah teu mungkin aya gayung anu bisa nampung cai. Gayungna teh di bolongan, otomatis lamun misalnya gayungna di bolongan, cai ge bakal bolong dong, bakal keluar. Nah, najan eta parentah teh mustahil dilakukeun, Prabu Boros Ngora lantaran eta parentahna Prabu Cakradewata atau parentahna raja, Prabu Boros Ngora nurutkeun. Nah, dina saperjalanan Prabu Boros Ngora kapanggih jalma nu namina Sayyidina Ali. Nah, Prabu Boros Ngora teh bebeja ka Sayyidina Ali neangan guru anu bisa ngelmu. Nah, didinya ngadenge eta Sayyidina Ali langsung ngajakan lelempangan tah Prabu Boros Ngora teh. Nah, dina hiji tempat Sayyidina Ali langsung nancepkeun iteukna ka taneuh. Nah, ditantangan ku Sayyidina Ali. Ditantangan jakeun nyabut iteukna nu dicancepkeun tadi kana taneuh. Nah, di jero hatena Prabu Boros Ngora meureun deuh cuma nyabut iteuk ti taneuh sabelah leungeun ge bisa. Nah, pas arek dicabut eta iteuk teh teu bisa, boro-boro kacabut, oya ge henteu eta iteuk. Eta iteuk teh oya ge henteu, boro-boro kacabut. Nah, didinya Prabu Boros Ngora teh taluk. Terus samemeh taluk saentos taluk Prabu ini Sayyidina Ali langsung nyamperkeun iteukna. Terus lantaran maca aek nyabut iteukna sabari baca basmalah, eta iteuk anu tadi teu oyag teu kacabut ku Prabu Boros Ngora ku Sayyidina Ali cuma modal ku bismillah terus pake sabelah leungeun, eta iteuk bisa kacabut. Nah, tidinya Prabu Boros Ngora teh guguru ka Sayyidina Ali. Nah, geus mangtaun-taun Prabu Boros Ngora ngaguguru ka Sayyidina Ali, Prabu Boros Ngora teh arek balik deui ka Panjalu, ka kerajaan Panjalu. Nah, ku Sayyidina Ali dibekelan jubah, pedang, sareng iteuk. Nah, ku lantaran tadi aya parentah ti Prabu Cakradewata jaker cai teh nu gayung. Ku Sayyidina Ali dibekelan cai jam-jam. Nah, saentos Sayyidina Prabu Boros Ngora tepi di kerajaan Panjalu, Prabu Boros Ngora teh ngocorkeun etana kana situ. Nah,
anehna eta cai teh teu beak-beak ngolocor we terus kana sedu teh. Nah eta asal mula ayana Situ Panjalu. Saking hungkul teh abi, mohon maaf lamun aya kesalahan, soalna kesalahan datang dari diri abi, sedangkan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.